Assalamualaikum Pak, punten Pak, abi gaduh tugas di sekolah miwarang wawancara pabrik sareng cara pembuatana. Bapak ngadamel kerupuk sapertos kieu tos selami 15 tahun. oh Pak, ari ngintuna ka mana wae? Ya, Oh, jadi ke luar kotanya Pak? ya. Tapi pada ningali cara ngadamelna atunya Pak. Yo, Awalna makronina dipipis heula tuluy teh didaraikeun. Terus langsung digoreng. Dibumbuan, dipalastikan. Assalamualaikum. Punten ibu-ibu, abi gaduh tugas di sekolah miwarang wawancara pembuatan atau ngaproduksi kerupuk di dia. Ibu-ibu didamel di dia tos selami. Oh, tos selami. Ibu-ibu mulai didamel ti tabuh sabaraha dugi ka tabuh sabaraha? Di jam 7 dugi ka jam 4. Oh, sehari penghasilannya sabaraha? 15.000. 15.000 Punten ibu tos nyontang waktosna. Atur nuhun Bu. Nuhun mangga Bu. Assalamualaikum. Stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and